Pak ya, mana orang rame-rame. Ayeuna teh urang teh orang ulin, tinggal mana ulin kira. Orang ka danau yuk. Bau-bau teh danau teh, danau kali itu coba. Ini di danau di mana? Ya deh, aing ge mikir sih teh gablek duit ka ditu mah, lain ka danau Toba, teh kidang sih teh. Wah, di mana danau mau danau di Karang. Aya di Cipueng geus aya burung mangkat ya motorna burung. Danau bule anak Aya kok. danau gue mah coba. Coba. Kakinya. Danau kok kieu ieu mah danau tuh. Empang. Danau bluon kieu empang, danau ieu mah. Ya di mana-mana danau mah yo di Toba, atuh Samosir danau. Ieu mah empang atuh ieu mah. Aya ge danau nu aya di Karawang ngaranna Danau Cipule. Ieu mah empang. Geus kajian empang. Kayak bogana ya aya bogana juragan kege. Mana juragan? Eta juragan empang. Eta mah lagu. Ya mah kuci kene teh ngaranna teh eta empang. Danau nu kitu. Danau kumaha? Naon sih? Kedatang-datang ribut kieu. Eta Naon cenah? pasti Danau Cipule cek manehna mah cenah lain danau eta teh mah cenah. Naon cenah Neng? Empang Pokos cenah. gitu mah ngaranna empang eta mah. Empang. Mana nu eta? Heeh, empang udah dijate ngaranna empang. Eta mah empang Neng. Danau mah itu nu di ditu, danau lega. Ke heula ieu. Danau. Ai maneh ieu lebaran kumaha karang eling ka dieu ka kolot? Ih, tiba lagi eling wae mah. Urang mah urang tinggal eling ka emak eling wae, ka mah inget wae. Pirang bara ieu dengekeun ai kolot mamawa jingjing bawa nama pantes. Ieu mah ka dieu boro-boro ngadon raribut maneh jeung pamajikan maneh. Mama teu ngarah jingjing bawana. Ka maneh teh jeung ka Minato nu penting maneh jeung Minato sing hararidang ka kolot. Oh nya tenang wae masalah eta mah. Cuma ngadon raribut coba eta maneh ka dieu. Emak teu boga nanaon. Nyangu ge setengah gelas. Ya menggeus maneh teh ngadondang. Oh, macana kan kamari boga embe di dieu eta masjid embe cek emak. Ieu pantes ieu lebaran ieu sagede kieu coba dencis. Pecel loba daging loba emak daging daging dak mah kamari masjid cenah. Ya aya daging jadi tuh. Daging jadi. Apaan aya mau nu minta cai tak hararese ieu. Jadi dukun santet teh aya mau nu minta cai. Cai itu hujan mah cenah minta cai. Eta mah Neng, eta mah empang. Danau nya geus lah terserah lah. Ngiluan we empangnya empang atuh geus ajeun. Ya emak urang mah dukun sakti paraji. Tah apa ieu paraji ya? Barena ge ya batur mah kade teh amun minta cai teh ya emak yo adakeun nargetkeun ya 10 juta gitu. Mama dibere cau ge daek wae itu daun-daunan ditarima. Ngkos ieu cenah eta kajian cenah lumayan. Cau geus damsu eta hayang taun cenah maya hayang laris dagangna. Kalau mere cau ata eta teh hidang sidang. Tuh. Dacong geus aya dacong keur mata cai ka emak. Jadi beres teh cai atuh teh kubah. Aya loba.
Emang adon ribut bilang barang ka kolot teh mawa anu hayang ieu ai kolot mah. Kerang baheula eta urang sa mobil baheula mau ka dieu. Naon maneh mau ka dieu? Barangka. Ka dieu ge hayang di sagala hayang rana midang da beuki minantu mama harus masakeun beuki ramidang. Ada emang kebegeuna ramidang. Eueuh aya nama cenah ramidang nage. Semprot ku bapa maneh kamari teh nya hore ka dieu. Ya batur mah ti anggal-anggalna ngembel ka dieu teh atuh. Tibatan ngomong wae mama geura asakanna eta lah hayu. Kan satengah gelas sanguna ge rek mahiti mana? Nya sareme buburkeun loba meureunaan. Setengah gelas. Mau naon ka kolot teh atuh. Cuma ngadon masalah ya, ngadon ribut masalah Eta masalah empang jeung danau udah di mana-mana ge ngaranna danau mah ya. Danau Toba, Danau Samosir, apa danau. Karawang danau di mana Karawang? Apa tuh kurang yang geus bae empangnya empang gitu. Oh, empang teh pan aya nu bogaan eta teh, juragan. Ya, juragan empang. lagu eta mah. Tah lagu tanyaon cek pamajikan mana ge lagu tuh Bu RT mah sasapu gablek sapu ge henteu. Ninjau ge mah urang. Mana sebuka asak mah. Nah, tuh teh. Geus teh kitu ka dieu ngadon ribut, mau beas henteu mau naon henteu. Ulang bara daging kue henteu. Baralik di kasbon. Geus ngajajar utang mah geus baralik ka ditu ah. Balik kan. Balik. Mun jadi diusir ku kolot. Salaman dia. Bisa kalau yang sesalaman da kitu lagi da mau ngahampura ieu, mana ngahampura sorangan. Naik kolot ya. Ayo mah. Ayo salam ka Seneng ka ditu.